Assalamualaikum sadayana. Tepangken nami abdi Tegar Kimiko Herliaji. Abdi ti kelas 12 IPA 2 sekolah ti SMA Negeri Hiji Cibarusah. Di dieu abdi pikeun ngajelaskeun ngeunaan biantara. Biantara nyaeta nyarita harepan balarea pikeun nepikeun hiji perkara, sifatna monologis. Hal-hal anu diperhatikan dina biantara nyaeta vokal. Suara kudu bentes. Lentong jang wirahma merenah, kudu nyunda, henteu tegek, atawa dialeu-aleu teuing. Kudu miboga pangawareuh anu jember, pangpangna nu patali jeung materi acara anu di MC. Katut nu rek ngeusian eta acara boh jalma boh kasenian atawa diana. Kudu pinter ngareka bahasa nu orisinil. Mibanda rasa humor, tong hilang. Teknik biantara. Padika ngapalkeun. Nyieun hiji rencana, biantara tuluy ngapalkeunana kecap per kecap. Padika sarta merta, nyaeta ngabawakeun biantara tanpa persiapan, ngan ngandelkeun pengalaman serta wawasan. Nu katilu, padika naskah, nyaeta pidato kalayan ngagunaan naskah anu geus dijieun samemehna sarta umumna dipake dina biantara-biantara resmi. Sifat-sifat biantara. Aya biantara bubuka, nyaeta biantara singget anu dibawakeun ku pamawa acara MC. Biantara pangarahan nyaeta pidato pikeun ngaraheun hiji pasamuan, biantara pangbagea jeung biantara paresmian. Tahapan biantara persiapan, nangtukeun tujuan jeung topik, ngawasa materi nu rek ditepikeun, nyiapkeun fisik jeung mental. Nu kadua tahap midang, muka omongan ngabiantarakeun eusi jeung nutup biantara.